Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli Dong Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana be ayana. Utamina warga-warga Kisunda mikaresep kana ieu carita jakarana nu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-84na. Sakumaha anu parantos dipaju dina bagian anu ka-83. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana bedarkeun kaayaan alam peuting di Pasir Nangsi, khususna ka Jakarana anu harita geus amproh jeung indung bapa kukutna nyatana bah direga ketut amburas di teonya. Namun tadi hilap sateacana Mang neraskeun carita, like, subscribe, komen, sareng lonceng natoelnya. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosan mangga urang Bandungan lajenganana ieu carita anu katunda. Mangsa alam harita teh memang penting. Kurang leuwih meureun aya jam 7-an mah beureunan jam 7 penting. Lamun jeung si ukur ku waktu mah harita jakarana harita dirangkulan ku si Nini alias si Ambu Rasti. Nya kitu deui si Abah gawe nangan colohok bae ningali anak kukutna nyatana jang jakarana geus aya hareupeun. Si Ambu ngomongna muni hari weusus bakat ku atoh terus ngarontok ka jakarana bari jeung panun mah cari nakdak hatena kebak ku rasa bunga sok sanajan heueuh oge lain ka anak pituin tapi ari geus diurus di barang lahir mah kanyaah si Ambu teh teu beda we jeung kanyaah indung anu asli atawa indung pituin. Alhamdulillah Bu, ayeuna urang tiasa diumung pulung deui. Ambu kumaha damang salira? Ujang, ambu ajeng si Abah cager. Tapi ngan eta we aya nama ambu teh sok menang nyeri cangkeng. Jigana bae encok beureunnan. Si Ambu ngomongna keun awakna anu sok menang nyeri cangkeng cenah. Ayeuna mah da puguh geus kolot, nya geus tangtu we loba anu karasa awakna. Yah, ambo sok atuh we ya ka diajak si Ujang di sini diuk lain kali diajak ngobrol sok ngobrol bari nangtung budak sini diuk lah jauh pendata lampahna teh terus moal cai ka dieu subuhan anak urang teh we jangan pake atuh hana angon mangkelanan saraki atuh sok atuh jang diuk nya we ya nya jong siapa ke ambu ek nyokot heula cai. Cek si Ambu beri ngageang tenguruk ka dapur sabios tonton Ambu teh gadang ngarebotkeun antau teu asa diriweuhkeun ambu mah atoh we nu aya gontoyong si Ambu ka dapur arek nyokot cai keur anakna ari jakarana magek diuk kila hareupeun bah dirga ari buntelan dituna gigireunana teh kungsi lila si Ambu teh ngageang leumpang datang deui bari jeung ngajingjing teko jeung cangkirna sok-sok ditunda di hari penjang jaka bari terus kek si Ambu diuk gigireun si Abah
Ayah Ujang abdi Abah teh kacida ngarasya bungahnya syarat teh nyangka lamun dina pelenting mun dina peuting ieu urang bisa ngumpul ngariung deui teh sirikna unggal waktu ku Abah jeung si Ambu hijab teh dipika inget we sarta cara kenyat-kenyat didoakeun sangkan hidup salilana ayat panang dina panang tayungan pangeran. Amin Abah. Kalih Ambu hatur nuhun kana sagarupiniung perhatosanana sadayana ku abdi katampi katadapisan ku ayeuna doa ti Abah kalih Ambu abdi aya dina panang tayungan mantena sareng naon rupi anu janten pamaksadan abdi ayeuna parantos diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Abah alhamdulillah hatur nuhun Gusti Nu Maha Agung. Nya alhamdulillah ai kitu mah syukure Ambu teh ngarasa bunga. Bah Dirga jeung si Ambu duanana atuh bareng ngucap syukur ka pangeran. Tapi bari jeung can nyaho kana naon rupa anu geus kaalaman kun jadi anakna da puguh can dicaritakeun ku Jang Jakarana ge lain kaisep naging banyak Abah cisok atuh geura dongengkeun ka Abah nyaha naon bae atuh nu geus kaalaman ku hidup teh kaisep salila lunta ninggalkeun ieu tempat jigana geus loba rupa-rupa kajadian nu geus karandapan boh nu susahna boh anu senangna. Benar pisan Ujang yo lamun hidup teu capek masuk atuh we ya geura dongengkeun kayaknya da Ambu ge geus hayang geura nyaho. Si Abah jeung si Ambu sarua duanana ngarasa penasaran sabab hayang nyaho cenah kana sakabeh naon rupa kajadian anu geus kaalaman ku anakna. Simuhun bah oge Ambu naon rupi kajantenan anros karandapan ku abdi sadayana urang pedar. Na kumaha atuh teh? Na kumaha atuh sok Jang? Kieu bah ari Ambu barabat jakarana harita ngadongengkeun sagala rupa kajadian anu geus karandapan ku dirina. Ti mimiti kajadian di lemur Cimanuk sarta nepi ka panggih jeung Bah Daroji tukang parabot anu aya di lembur Cikoneng. Ari nu saterusna ngalaman Gelu Trongkah jeung Bah Wadrowi di lembur Batu Nunggal. Sarta kapaksa daek teu daek atuh kudu ngalaman asor nebikeun ka didorong ku angin puyuh lelimbungan ciciptan Ki Badrowi. Terus ragrag ditutugan Gunung Gede ditulungan ku Aki Wirajagat jeung Imong atawa Aki Oji jeung Imong samalah teh kaliwat carita panggihna jeung anu jadi pamana Juragan Jayarana oge kabeh ditetek bersih didongengkeun anu nyesa. Tah kitu bah oge Ambu sagala rupi naon rupi kajantenan nu parantos karandapan ku abdi teh kitu ceuk Jakarana harita mungkas sakabeh dongengna anu didadarkeun tadi. Geningan janji kitunya sakabeh lalakon nu karandapan ku hidup teh lapanya malah ngalaman kajadian nu macak hariwang. Sok sanajan kitu Kasep urang kudu ngucap syukur ka Pangeran sanajan bari narohkeun nyawa ge ayeuna hidup geus salamet. Alhamdulillah Abah. Sarta geus manggihan raratan kulawarga Ujang nu getiangan. Syukur pisan atuh ayeuna mah
kula warga hidup geus kapanggih ratanana sarta hidup geus jelas-jelas asal usulna. Tapi saha tadi teh jenenganana indung jeung bapa hidup teh cenah poho deui ambu mah. Si ambu nanya ngaran indung bapa Jakarana. Sok sanajan tadi geus didongengkeun oge. Si ambu mah sok gampang poho hese ngarti. Pamiwasta pun biang teh laraning rum. Laraning rum Leres pisan. Upami pun bapa mah wasnana teh Rana Wijaya ambu. Rana Wijaya nya. Pami pun paman wasnana teh Jaya Rana. Kapungkur anjeunna teh linggih di lembur batu nunggal. Ambu. Kitunya. Jadi meureun abah ye awewe anu kapanggih baheula teh laraning rum ngaranna teh cenah. Nya heueuh atuh ambu. Lamun kitu mah moal salah deui tageuning. Ayeuna mah kanyahoan saha-sahana. Tetela anu kitu mah teh salah sangkaan abah. Yen hidup anak jalma nu beunghar. Lantaran abah bisa nyaho kana kongkorong anu dititipkeun ku indung hidup. Eta teh lain barang anu leutik pangajina kasep. Kitu cenah gedengan kujang. Leres pisan sumuhun kitu. Kasauran pun paman oge ambu. Syukur ambu mah atuh nya ngadengena oge. Tapi oma teh sok sanajan ayeuna hidup geus panggih jeung paman hidup ade ulah poho ka ambu jeung ka si abahnya. Tapi lain hartina hayang dibere pamulang tarima ambu mah jauh lain kitu. Kitu sote sok sieun bisi hidup pindah pilempangan anu engkena mu ngaku kolot kamu. Da malum atuh ari jelema masuk keun aku sifat owah gengsir. Sebulan res pisan ari jami masuk ke aku sifat owah gingsir ambu. Nanging insyaallah abdi mah moal hilap ka abah kali ambu di dieu. Piraku abdi hilap ka jami anu parantosaan. Ageun pisan jasana abdi janji saumur hirup bade babakti. Lir ibarat bakti ka sapu abdi pribadi. Cek Jakarana ngadakeun janji saumur hirupna rek babakti cenah ka si abah katut si ambu. Geus nyampai sip. Abah oge percaya ka hidup mah. Sabab naon? Sabab hidup mah boga sifat nu hade. Jeung deui hidup mah kaasup zaman nu untung. Margina naon untung teh abah. Ini untung hidup mah. Ari sabab teu sakabeh jalma bisa diangkat muridku Aki Wirajagat. Dia puguh anjeunna teh salah saurang sepuh anu linuhung, salah saurang pandita nu utama kasep. Sarta boga ngaran anu dipikaserap ku sakumna jawara di kalangan persilatan dina mangsa abah baheula. Dasar rea oge kasep moal bideuk deui ari ngadenge ngaran Wirajagat mah. Tapi aya hanjakalna. Hanjakal naon bah? Abah mah can kaparengan panggih. Tapi ai kana ngarannya mah abah oge apa da mina ngadenge. Cek bah dirika ngomongkeun ngeunaan Aki Wirajagat dina mangsa baheula. Sok sanajan si abah mangan saukur ngadenge bejana we bungkul. Ngadenge kitu pok atuh Jakarana harita leres pisan bah. Sumuhun abdi ge kacidang ngaros bingahna. Margi saeutik oge teh nyangki pami abdi ayeuna janten muridna. Alhamdulillah. Jika nama geus nepi kana wanci nincak kana mangsa kacep. Pikeun hidup ngeureunkeun kana kajahatan si Badrowi jeung anak buahnya. Nu ayeuna keur kumawasa di lemur Sindang Sari. Jeung ngaruksa ka lemur sejena. Samalah kamari mah apan anak kubu Sindang Sari teh nepikeun ka daek cicing di dieu jeung abah katut si ambu.
da puguh di arudag-udag bae kumaranehna nepikeun ka kudu papisah jeung indung bapana. Kumaha bah? Barang ngadenge ngaran anak kumu Sindang Sari disebut Kubah Dirga. Terus atuh hari tanggalaman cicing didinya Jakarana dicering hak. Ras inget kanyi arum mojang anu jadi panyilekan hatena. Kukubingan ti puterna Pakumu Sindang Sari nganjerek di dieu. Neng arum maksad abah teh. Oh. Nya, betnyaho. Benar Ujang. Teu salah Neng Arum rangganyis ngaranna teh cenah. Malah aya kana sababaraha bulan nganjerek di dieu na teh. Nah Ujang make wawukan Neng Arum. Subuhun kantanan ambu. Abi kenal ka anjeunna teh. Kenal pisan. Nanging da tos lami teu penak deui. Tak gitu cuk. Manehna oge samalah harita waktu samemehna indit kungsi oge ngomongkeun cenah pernah ditulungan ku hidup cenah kitu pok-pokana teh. Ngadenge keterangan kitu ti si Ambu. Jakarana rada ngahuleng sabab hatena ngarasahan lamun seug manehna nyaho Nyi Arum Rengganis aya di dinya mah geus pasti Jakarana bakal gura-giru datang ka Pasir Nangsi. Iraha angkatna Saha teh aku Jang? nya Nyi Arum teh Ambu Kakara kamari indit nama ari maksud narek ngaluruh pakuwu cenah jeung kuwuna cenah kitu itu jeung si ibuna. keun bae atuh kasep. Kumaha deui jaina mah geus ingin. Badan dene kitu hari hija payang panggih manya isuk deui we keangan jamu ayam burung kapangi geura. Ceuk Bah Dirga bade jeung nyarengeh atuh ka Jakarana baun anu geus bisa ngarti kada eusiding hate nu jadi anakna. Kujang ari eta naon eusina dina gemolan? Si Ambu nanya kitu. Bari jeung nunjuk kana gemolan anu aya gigireun. Astagfirullahaladzim sumuhun Ambu. Abi teh hampir hilap ieu teh sadayana oge oleh-oleh kanggo Abah kali Ambu. Jakarana ngeserkeun gemolan ka hareupeun Bah Dirga katut si Ambu. Uluh, Abah we ya geuningan cenah ieu teh oleh-oleh keur urang. Menisok nyar-nyar piatoheun aya kitu teh. Cek si Ambu harita leungeunang rakamang kana gemolan sarta terus gancang dibuka bangun anu geus teu sabar. Cik sok atuh gancangan buka naon jeung eusina teh yeuh. Nempok kitu Jakarana mah nyareng ngeseri we. Hatena ngerasa bungah. Tekung seri labrai eta gemolan dibuka sarta beri katempo usina mun rupa-rupa. Uluh, sarabah dengekon geurayo. Teh nyota. Geurayo mun sagala yo tah aya cinung sagarupa aduh Gusti nu agung. Si Ambu ngomongna kitu meuri jeung nyeukeukeuk seuri bakat ku bunga beureunan. Bari jeung terus atuh harita kene ngaguar eusining gemolannya eta baju kampret celana pangsi samping sarung samping kebat kabaya karemong cinung kopea jeung teu tinggalieun kitu deui atuh bako more jeung lauk asin. Nampok kitu Abah Dirga jeung si Ambu kacida pisan bungahna. Tapi lain bungah ku barang pamerena, tapi ngerasa bungah kunya ku kanyaah jeung kaingetan anu jadi anakna kamaranehna. Sarabah eta baju kampret jeung sampingnya jeung samping sarung aralus keur sarabah cenah di kami mah cukup berenang jahnya teh malah jeung kopeahna oge aku kami make kopeah geuningan aya keur si Abah tah bako more ieu para padudan jeung lauk asin geuningan mun sagala aya geura Abah. Semua Bu eta sadene kanggo Abah sedang Ambu tidak kuat ya Ambu di kopeah naman kanggo Abah tak Ambu mah cinung cekap ieu tah. Ya alhamdulillah da kitu indung maneh mah sok riweuh teu puguh Jang leuh hampura eta kopean cobaan kayaknya halus eureun. Ni make kopeah ai gelung segede peurup monyet.
Maka siya tang nusikon ka kami. Tah, sok gara pake ku abah halus. Si Ambu bari harita nyodorkeun kopiah. Alhamdulillah. Jeung nyana mah abah teh ye geus teu boga kaik baju kampret acan kitu deui samping sarung jeung calana anu pantes. Da pugu jarang meuli papakean. Sok hoream meulina kudu kalembur jabah jauh jeung teu boga duitnya we ongkoh. Si abah katempo atuh bangun bungah jeung atoh. Bari jeung kadawakana kopiah terus dicobaan. Kitu deui atuh si Ambu oge harita keneh ngabeber-beber samping kebat jeung kabaya serta terus dicobaan teteh lamun cukup jeung pantes we dipakena. Mun aya kaca eunteng satangtung majigana teh. Si Ambu ngeunteungeunna aya eta ge eunteng masa semplek nyelap dina bilik. Abah, cisok alus eta bantu lamun Ambu make kabaya anu kieu yo. Sok joong geura. Aya ya teh nyapugu we alus Ambu. Aduh. Alus pisan euy bet katempo jeung ora deui sia make eta mah. Mah nyasar bah. Nah, Ambu teh katempo ora deui. Nyapugu we atuh nya jigang ora deui asa ningalina we atuh tilana tinu rada jauh atawa tukang hungkul ai hareupna mah nya kitu we maka sia dasar si Sarbah masuk kitu esukan teh heueuh borok kami di Bandungan dasar aki-aki kolot ku maneh. Kasep hidup teh ngirim oleh-oleh ke abah jeung ke si Ambu. Mun loba kieu nya boga duit di mana? Lain syari. Alhamdulillah abah oge Ambu abdi teh dipasihan ku pun paman pan. Samalih mah ieu oge aya keneh. Cek jakarana harita padiku siwah ngodok saku kampretna. Terus ngaluarkeun duit 100 sesa meuli oleh-oleh teh. Tetela duitna teh loba keneh sor diasorkeun atuh harita kaharipeun abah diriga jeung kasih Ambu. Anu keur carlohok teh mata simeuteun. Manggaya artos simpen bae ku abah kalih Ambu. Bilih kanggo kaprijogian sadidinten. Eta mane sarajut eta duit. Eta teh duit nyaan teh atawa duduitan. Cek si Ambu ngomong kitu teh bari jeung terus ngeunang ngaragamang kana duit anu diasongkeun ku jakarana. Berai atuh dibuka da puguh ngerasa penasaran. Nya barang bereh teh eusina teh duit nyaan, duit asli. Ih, Sarbah geuning duit nyaan ieu teh tujuh geura yo. We ya, mun loba kieu terus kumahakeun we kemeakeunana ieu atuh. Dari jadi mah warung acan jeung jauh ka lembur anggang ka desa. Nya, ieu mah ini teh mun neng teh rewelang. Eta barang dikeukeuk duit mah ngopepang kana duit deui. Ya, kawas lain kolot we ai nyane. Nya lain kudu dibeakeun atuh sareng. Jadi duit mah paling oge teu digunakeun sacukupna gumantung kada pangabutuh urang. Malah mah sesana tonon sing apik. Ayo, bener pisan Sarbah yo. Kakarak atuh da Ambu mah neuleut nyoong duit anu sakilobana. Yuh, paling boga duit oge saukur rada ngajual hayam. Sasapihan kajang kardi tukang ngalasul teningan cukup keur meuli uyah we jeung bako. Geus ya. Sok ieu geura ampihan oleh-oleh baru ti budak nya tah. Terus sok ieu gancang ngahandeutkeun ka yo. Jameurna sujang teh lapareuna yang daaharan. Dati tadi kalau kacar yang diajak ngadongeng.
Mbah dirga nita kasih ambu sangkan ngahanetkeun sangu cenah keris jakarana. Oke kalakah ngobrol kajongjonan yo. Nepi ka poho dados. Pasti atuh ujang teh laparnya. Lalu bisa nambu dalaras adu teh tos lapar. Yo, atuh nyake ambo rek katuang heula yo. Nyarek ngahanutkeun sangu. Jeung rek meuli peda deui yo. Jep mulum peda maksud deh. Da aya peda nama geuningan. Kade abahnya mah HP cap. Baju ini cap bisi aya nu mau. Nya gigi itu. Aduh we. Bila koe nu mau atuh. Lain kalah baca wae ambo. Hei jung henteu aca we ya aduh. Sabar atuh sarba dong. Jung si ambu nangtung terus ngaleos meruka dapur. Deuk nyadiakeun kadaharan keur anakna cenah. Ari jakarana harita tes cencis init meruka tukang ngajugjuk ka pancuran. Maksudna arek babersih. Nya gancangna dina ieu carita si ambu geus rengse kaprak-keprek kitu deui jakarana geus rengse babersih. Sarta geus diganti ku bacu anu bersih. Nya terus atuh harita ge ngariung deui atuh jeung si abah. Kitu deui si ambu prak dalahar balak kecerakan. Sok sanajan dingena ukur aya belum peda jeung samoal goang dibaturan ku si lalab atah. Tapi daharna katempo muni paronyo. Sabab naon? Sabab pangaruh hate anu keur ngarasa suka bunga galumbira jeung bagja. Sanggeus rengse dalahar, abah dirga sakulawarga terus ngobrol deui bangun anu eueuh kabosen. Disrikna sagala diomongkeun. Ngaler ngedul mulon ngetan eueuh beakna. Nya pangpangna mah ngomongkeun urusan Mbah Badrowi jeung anak buahna. Samalah ngeunaan ki Badrowi anu geus ngabinasa indung bapana oge. Ayeuna ku jakarana diomongkeun. Mangsa alam nyerelek teu karasa. Wanci geus liwat di tengah peuting we. Sanggeus sarerea ngarasa tunduhnya terus atuh harita Bah dirga jeung si ambu. Kitu deui atuh jakarana arasup ka jero kamarna sewang-sewangan. Saterusna sakabehna sare tibra nepikeun kadatangna wanci salat subuh. Cag para panggarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mangdi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 85na. Hatunun lo kumaha piparhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.